Bener gitu. Maneh teh ngora kene, rupa can kaganggu, rek neangan hukum hage moal tepayu. Anggur sing teangan nu bisa nyenangkeun ka urang, malah sing bisa menangkeun nu beunghar. Tembongkeun kakayaan urang ka manehna. Tuh mah lalaki kitu mah tong direret ku sabelah mata. Cek Mama Haji bari ngageter nafsu ngarasa dihina ku Ahmad. Jang deui kom, naon kabogana Ki Ahmad cek ibu mah. Eta pedah boga kasep. Lah da teu matak seubeuh ku kasep rumah tangga mah. Tapi ku kasedangan dunya. Cek Bu Haji nyambung cariosan Mama Haji. Ayeuna mah kom. Jadi pangalaman pikeun maneh lamun teu nyaho-nyaho teuing kalakuanana, pangabogana tong dipercaya. Tapi sabalikna maneh kudu masrahkeun ka kolot. Cek kolot beureum, beureum. Cek kolot hideung kudu nurut hideung. Da kolot oge moal rek ngagebruskeun ka anak, malah hayang nyenangkeun. Cek Mama Haji bari ungut-ungutan. Sumuhun ayeuna mah abdi pasrah ka ama sareng ibu. Abdi moal rek ngalangkungan. Abdi nyeri ku Ahmad komo engke. Ayeuna ge sakitu. Cek Teng Komariah bari nyusutan Cipanon. Nya kitu tah. Komo dijaga geus jadi ngahiji rabi. Cacakan ayeuna mang nyerikeun. Buah-buang ke maneh teh ukur dijieun kekesed. Nah teh nyari lamun kitu. Cek Mama Haji. Tang teu we ketang nyeri mah. Ayeuna mah geus tong loba pikiran, tenangkeun heula. Pek gera sare kaynya montong mikiran Ahmad. Anggur pikiran nasib urang ka hareupna. Teangan nu saimbang jeung pangabogana ulah bodoh cek ibu mah. Sumuhun ibu. Cek Neng Engkom bari ngeluk tungkul. Nya, pe kadinya tenangkeun heula, ulah loba pikiran. Yuk ibuna, urang mah anggur urang kacai heula. Cek Mama Haji bari ngajak Ibu Haji keluar. Tinggal Neng Komariah nu masih keneh ngalamun.